bahaya nu ilang daya bedana duka kamana intipna pun berang kapidadam mun peting nganen jo bulan nu diklamun ukur anjeun yo ngajunan kunaon make jeung pundung kahayang mah enggal pulang cing percaya akan melang yo majunan di akan ngahalegang ngadang ding sugan kagupai mugi angin nu nepikeun yo majunan musik mun berang ukur moyan mun peting nganen jo bulan nu dilamun ukur anjeun yo majunan kunaon make jeung pundung kahayang mah enggal mulang cing percaya akan melang yo majunan ieu akan ngahaleang ngadang ding sugan kagupai mugi angin nu nepikeun yo majunan Tanjung Baru kasanggakeun lagu ieu ka pahajat kali ibuna kasanggakeun lagu ieu ka panganten cikat kum masyarakat desa Japara wilujeng ngadangukeun salung pidana angin laut di Tanjung Baru mata indah malikeun budak kasisi tempatna para wisata jug-jugan para remaja di pasisir kaler kota Karawang Matenda bari ninggal pemandangan nu daratang bari marawa impian papasangan jeung silih cepeng panangan di Tanjung Baru ngaheula kasisi di Tanjung Baru nangkekeun rasa kanyang di Tanjung Baru nganterkeun rasa kadeudeuh
di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih di basisir kaler kota Karawang tempat endah bari ninggal pamandangan nu daratang bari marawa impian papasangan jeung silih tepeng panangan kahareup deh mending lagu teh di non stopnya teh lain non stop anu nonton meuni malohok asa ningalikeun CD jeung gambarna nya jeung sorana ari aing capek eueuh nu nyawer lain mangnana aya ngalagu kalah kempleng aya kempleng naon lila teuing eta teh non stop belagu stop aya non stop teh anu lagu nu teu eureun-eureun lamun urang kamari ti Kuningan ka nepi ka Bandung non stop eta mobil teh eureun-eureun mobil mah tah lagu anu kitu teh anu ngawihna ngeunah anu ngupingkeunna ngeunah jadi ngareuneuhan ngareunahkeun heueuh nya ngareunahkeun ade saket ulah oh palih dia teh katingali paingan teuing eta maneh mah kadinya kasolot ku panon poe uing mah aya di dieu mah wayah kieu teh geus panon poe atunya paingan beulah deui hawana aya 3 aya naon aya hawa panas hawa dingin di dieu mah hawa nafsu aing mah hawa nafsu mah aya bae di nu kumaha atuh da uing panas teh di nafsu bae nu aya kitu tah mangade ka dieu eta maneh eta anu dina ieu anu dia eta ieu lele tak kumis eta iya nu kieu nya atuh nu kieu mah iya cocokan indung budak lele tak kumis maneh sigana eta teh lele eta teh lele sigana eta teh kumis lah ya lele ai geus gitu ngan teu boga balong jadi melakna dina bibir lain kebayang teh eta indung budak meureun biri gidigeun meureun da indung budak masuk ditinggalkeun ku uing nage nahana da cukup sabulan sakali da inget bae cenah kitu inget bae kumaha cik sabulan sakali lamun aya pamajikan teu diledotkeun geus be uing teh indit kitu cukup sakali ngan uing teh sakali na dikerok uing kalah jiga bogo kitu dek cekel bobogaanana ay atuh ngerakeun di nu kieu mah boboga lain eta geuleuh isin ku baheye nya bobogaanana cekel alat masing-masing nah ieu alatna urang ngenalkeun ti calung pinanada nya urang teh kakarak di dieu teh nya urang teh nya kakarek deui kakarek nya sok siap rem bae kacang cang kadelele lentas sapipi pindang lubang bangkong hejo joli jopak joli ong joli jopak joli ong calung kahiji mang nono calung kadua mang iis calung katilu mang nana nu kaopat ku mang ono beas beureum bae kacang cang kadelele lentas sapipi pindang lubang bangkong hejo joli jopak joli ong joli jopak joli ong calung kahiji mang nono calung kadua mang iis calung katilu mang nana calung kaopat mang ono beas beureum bae kacang cang kadelele lentas sapipi pindang lubang bangkong hejo joli jopak joli ong joli jopak joli ong calung kahiji mang nono calung kadua mang iis calung katilu mang nana calung kaopat mang
beas beureum nyawa. Ai gitu. Atuh aing saha ngaranna? Oh, kadia. Radang idul. Kadia. Can kasebut Atuh encan kahiji Mang Nono, kadua Mang Iis, kaitu Bang Nana. Kaopat Bang Epeng ari aing saha ngaran. Oh, nya kuduna siap dikecrekan. Tukang beas beureum hae mending wing balik ti teh mau beas beureum pan hanteu. Panteng bae beas beureum. Jadi bisa enak dikecrekan. Mang ieu. Bereum bae kacang kadelele letas pipi pindang lubang bang bangkong hejo joli jopak joli jopak joli calung kahiji Mang Nono kadua ku Mang Iis calung katilu Mang Nana calung kaopat Mang Ono dikecrekan Ku Mang Ade, 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 dikecrekan modar bae. up nah atuh gening maneh dusun mana jawaban aya dikecrekan modar bae Modar ge daekun. oh ari kitu maneh beh hayeeh Atuh hayu bae dikecrekan modal bae geus. lain mang teu sadarnya bakat ku bunga urang teh made Bakat bunga di mana kecerekan bae mah modal. lain daya mending nanya Mang Nono gaya mendingna teu disebut ngomong teu disebut loba teuing disebut ngomong kelak kamu maneh mah Sagala ge kudu sapapait sama manis. tah sapapait sama manis contohna sapapait sama manis Sabaja sacilaka. maneh mah sauyunannya Mang Ade sauyunan Maneh kering aing waras. ari kitu baruk sama pahit sama manis sama manis Sapapait sama manis. heeh Sabaja sacilaka. heeh Anu kering aing waras. ini gitu maneh mah ari aing nu modar maneh ka maneh Lamun maneh kering aing kering sanu ngalongok nang beleguk. nya juri kitu nama bener Bener maneh teh kering teh mun aing milu kering mah moal meunang ampun. eta ngomongna ulah harik teuing maneh pak hawas bau cubluk atuh bak hawas teh maneh bau cubluk gitu atuh Ayahna keur manggung pada manggung terus-terusan. Lain. Lumut teh bau beleguk. oh atuh kapan maneh ngahadaran bae jengkol jeung peuteul pak paladak bau cubluk maneh Lamun saumpamana tadi kering. heeh Meureun ieu waras. parah Ge, lamun ieu maneh pae mah ari kana modar ka aing. Waras. Dikubur atuh. ieu pae Aing hirup aing ngagali maneh dikubur. Lamun pae maneh pae wing pae sanu tahlil na beleguk. Juri gelo. Ya aing ari kana modar ka aing atuh. anu umurna nya Anu nguburna lamun pae ka. bener ari kitu bener aya kitu nama Dat lain. Atuh urang mau tak 100 wae. Oh benar aya kitu mah. Maneh baru teu pangkatna 3S maneh. Awing mah. Heeh. Batur mah S1, S2, S3 sakola ge. aya S3 naon Surah seri sorangan. Maneh mah sigannya sangkate pangkat. Penting. Mang Ade calung pinanada teh ieu teh berkolaborasi aya calung anu gelenyuan saur Bah Eye teh mah Bah Eye. lamun dina lagu pudunan Cikole dialokan ku Mang Eye wah eta mah ngareuneuhan Eta teh kuring lain. ngareuneuhan deui Bae Ku kuring teh ka Mang Eye teh teh deukeut kuring. deket Eta teh sapi reuneuhan. Oh deukeut sapi nya sapi reuneuhan. nyadatna sapi mareunuhan Oh reuneuhan eta aki kadinya teh. aki Nya. abah Abah. Abah. Oh lamun eueuh Mang Eye ieu wayang modar kabeh. adatna wayang Kapan hidupna ku Mang Eye wayang teh. gitu Buta ku Mang Eye. Putri ku Mang Eye ngamun gatu-gaca ku aing. Ngagerem pan aing mah. Jika babi yang bener. Ari kolaborasi teh naon Dek? Ari
kolaborasi teh perpaduan. Perpaduan teh contohna. Tadi aya jaipongan. Ayeuna aya calung. Aya dadut. Dangdut. Geus diganti sugan. Dangdut. Dadutnya nama Dangdut. Oh, dangdut masih kardun. Ada di tengah. Ada di tengah. Tengah teh sok kasoting aing mah euy. Atuh kajeun. Kejadian kamari manggung di Luragung kan uing di shooting bae pan cekasetna teu jadi. Nyanaha? Kan? Nyanaha? Malik bak cenah jama eta wae. Kolaborasi teh perpaduan. Minangka nama perpaduan teh sarajang perkawinan. Contona. Atuh lamun dina contoh ieu model nu hajat. Aya kajadian nu hajat teh ngawinkeun. Lamun ngawinkeun aya ti kukur. Jeung caladi. Eta anakna teh pasti jadi kurdi. Mitoha manehnya si kurdi. Kukur jeung manuk caladi dikawinkeun anakna pasti kurdi. Aya deui. Kan? Aya deui model canggehgar. Dikawinkeun jeung manuk piit. Eta anakna teh pasti jadi garpit. Maroko atuh Mang Ade. Ari meunang jarum coklat. Eta ge rezeki mana? Oh iya mah perpaduan. Canggehgar jeung manuk piit. Aya kene. Kan? Sok ngawayuh. Aduh, aya manuk suka nyandung. Aya. Oh, aya kamari mah di Cigadung aya kajadian kieu Cigadung naon Cigugurnya. Nya Cigadung. Aya babi. Dikawinkeun jeung ti kukur. Kawin deui jeung cendrawasih. Eta anakna la ilaha illallah. Jadi bikursi mitohannya nih. Ini ungsi ieu bikursi tukang sorabis ya. Oh tidak ganti ngaranna indung teh ulah kursi nya jadi ti kukur jeung cendrawasih. Lamun cek ieu lebih kursi. Lamun make babi nya. Eta teh perpaduan. Gitu. Aya ku ade katenget atanapi kaingetan atapi katalitian. Lamun aya calung, aya jaipong, aya dangdut, aya musik rock, aya pop. Cik naon anu nonjol dina jaipongan? Lamun nonjol dina jaipongan geus pasti goong nu nonjol. Bener, pang tarik nanya. Tarikna jaipong teh nonjol eta. Da lamun jaipong pak ting wah goongan mada moal nonjol. Anu nonjol dina dangdut. Nah lamun dina dangdut, dina ieu gendang. Anu nonjol dina pop. Wah gitar. Bener halus. Lamun pop teu make gitar moal nonjol. Eta bener. Anu nonjol dina rock. Nya nama porno lah. Kapan aya jaipong, aya dangdut, aya pop, aya rock. Si rock kita teh Mang Ade. Oh, nu nonjol dina rock. Moal bireuk deui pasti nu nonjol dina rock mah nangka. Nah, jauh kana nangka. Jauh teuing kana nangka. Nangka demi Allah aing mah. Tadi ngalewatan Ciniru aya nangka di borongsongan korok dan nonjol geuning. Jadi kumaha? Jadi anu di nonjol di narok teh nyaeta nangka. Lamun mang balik, lamun maneh balik ka imah, terus aya indung budak di ditu teh, aya nu nonjol ala bae teh nangka pasti. Parno. Geuleuh. Ada we mah kejadian kamari tadi ngaliwat ka dieu di Ciniru aya. Nu berjasa. Nu berjasa. Nya. Nu berjasa dina naon maksudna? Dina pop. Nu berjasa dina pop mah nya eta tukang ngaput. Tukang jahit. Nu berjasa dina rock. Dina rocknya pasti tukang ngaput, saha nu nyeun rock saha pasti tukang ngaput, tukang jahit. Anu berjasa dina jazz. Dina jazz, lagu jazz pan dibacana jazz. Pasti tukang ngaput, tukang jahit. Terakhir anu nonjol anu ieu berjasa. Anu berjasa dina dangdut. Iya. Berjasa di dangdut. Saha nu ngajahit dangdutnya? Ari tulisan dangdut, ari D-na teh aya sabriji? Aya 2. Lamun diganti ku C, cangcut. C-na naon? Jadi cangcut. Nya heuh pasti tukang jahit, jahit. Dangdut C-na diganti 2 ku D-na diganti ku C, dah jadi cangcut. Saha nu nyeun cangcut? Pasti tukang jahit. Tukang jahit bener. Atuh otak 100 watt. Oh bener. Made, memeh Mang Ade kapayunnya. Sor kasangakeun pudunan Cikole. Hoyong dialokan ku Mang Eye. Aduh, Eye.
kedah kumaha mapalerekeun ieu hate dumadakan kanjeun nanyantel bae hiji kamelang mitineung hiji pudunan nu katelah pudunan dikolek pisan lebatinya salira mentangkeun kelet bari imut nembus rasa sumeleket sasaurang candaya pikaisineun mun tos heureuy teu sangka pikayuyuneun hate rumejat asa-asa teu percaya jantung rumaju atoh pinarung dakdikduk alah nu dipicinta intun waratos mika cinta nu dipimelang ngaharehos mika heman langit lenglang bulan ngemprai hate bungangang tepang tresna di pudunan dinten tadi cikole kali liwatan dinten enjing urang bakal deui tepang sor paeye Kata cikole kasar ka mana-mana Keningan cikole to kajantenan iki pupudunan nu karunan kedah kumaha mapalerekeun ieu hate dumadakan kanjeun nanyantel bae hiji kamelang mitineung hiji pudunan nu katelah pudunan dikolek pisan lebadinya salira mentangkeun kelet bari imut nembus rasa sumeleke sasaurang candaya pikaisineun muntos heureuy teu sangka pikayuyuneun pudunan cikole dialokan ku paeye alah meni nyerep asa di Bandung jeung mayet bener amis tiis karasana teh Bandung mah cenah cek Mang Aya mah yo eta teh non teh lain es dawat Elizabeth Lain di sini es ampun. dawet. Kadia maneh sor mang parantos mandiri sate acara neng eti cenah kapayunnya sok bangadeh heula kapayun sor rek ngalagu naon maneh Maneh bagian dagajihna sarua jeung aing goblok maneh. mati tadi teh enggeus maneh acan ayeuna maneh Uing bagian. ya malapah gedang nete tarain cakaban 200 atuh di dieu mah sugan atuh 100 meureun. sor mais kapayun mais Ah. Selamat malam dan selamat wayah kieu. Wayah itu jam sabaraha? lamun malam bae wayah Kami dari Biduan Band Olokejo akan membawakan sebuah lagu yang berjudul ialah Kolam Susu. Kang Oto nganggo kuncina kunci kolotok bae. hei lain kunci kolotok ari dangdut mah Bet kumaha ceuk aing we bawa joget boh ngebeleg-beleg tuh. Siap lah. Woi,
tungkal perengkel. Acan Dek asa geus ngareunahun. lila-lila teh di dapur atuh. Keur diteangan lakon acan heh. Maneh mah sarua jeung di adek bae jeung mengeros. Ya. Bubui bolet. Eta mah kurang naik. Ya lah, semangat. Sorana ka bener kurang naik seutik. Bukan lautan. Nah, sumbang kene. Bukan lautan. Bukan lautan. Modar atuh maneh. Aya lo Handap. Bukan lautan. Kurang. Bukan lautan. Bukan lautan. Sumbang kene. Bukan lautan. Saeutik deui dikubur.